Sampurasun para wargi sadayana di mana wae ayana. Mudah-mudahan dina dangat ayeuna sadayana aya dina kesehatan selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Pokoknya sabreg-abreg rezekina lah. Doakeun ku Mang Ujang. Tah dina poe ayeuna mah ieu Mang Ujang teh rek nyobaan ngadongeng ke para wargi. Upami katampi sok ku Mang Ujang didongengkeun. Lamun henteu ya udah aja. Kita sudahan sampai di sini. Naon can-can geus. Jadi kieu para saderek para wargi sadayana nya. Ayeuna Mang Ujang bade ngadongengkeun ngeunaan salah sahiji raja di salah sahiji nagara. Nya raja nu aya di salah sahiji nagara. Iteu nya eta raja teh raja anu beunghar. Nagara nu kacluk ka kandang ewu. Cek bahasa dalang teh mah kakoncara kejana pria. Nagara nu saubur makmur gemari palok Cinawi. Kertaraja. Pokoknya mah raja beunghar we. Raja berat beunghar. Ngana aya anjakalna di eta raja. Sanajan raja beunghar, raja loba ketan loba keton, teu susah sandang leujeng pangan. Atuh masyarakat na oge senangah-nangah ning. Kukayaan eta nagara subur-suburna nepikeun ka eueuh rahayat anu katalangsara. Teu kacaritakeun eta nagara teh rahayatna nu ngadon giridit panci, ngiridit motor, jeung ngiridit nu lainna da meureun can aya motor. Ya nya eueuh nu ngiriditkeun komo nu nginjem ka Bang Emok mah. Dan can aya Bang Emok sabab aya oge lalaki Sila, Bang Sila. Ngan aya hanjakalna di eta raja teh tanpa daksa. Deudeuh teuing tanpa daksa. Tanpa daksa lain teu ningali, tanpa daksa lain teu ngadenge, tanpa daksa lain teu bisa lumpang. Lain sanes eta para wargi. Tanpa daksana eta raja teh nyaeta gagaduhanana panjang. Panjangna teu normal. Kegaduhan raja teh panjangna teu normal. Teu jiga urang-urang nya sigana mah seueur teuing ka Maerot janten panjang pisan. Jadi we kitu. Jadi panjangna teu normal teh. Panjangna eta gagaduhan raja teh 72 meter. Waduh. 72 meter. Waduh. Kumargi kitu ku panjang-panjangna eta gaduhan. Upami raja bade ka mana teh kedah digotong prawargi. Kebayang sok ngagogotong siga manggul tiang listrik we nu panjangna 72 meter Pak. Berat teh. Da ceuk dina ieu panyariosan anu purang ngagotong nage badegana 20 urang. Ti hulu mun hulu eta hulu tanya apalah penginten hulu nu ngagotong pelebah hulu pelebah tengah jeung cing jeung baris gitu ngagotong pami init-initan kemana-mana teh nya pangharupna teh di pelebah hulu teh patihna sok bagian itu bagian bergerak di situ patih ngawal hulu boboganana. Alah bayang euy nya hiji mangsa eta raja Palai
hayang moro nu kasebut moro kaleuweung atuh pan meureun nya leuweung kedah moro aja keukeuh dambung dipangbawakeun dagingna daging mencek misalnya daging naon jadi hayang manehna init kaleuweung ngadon moro gitu teu tiasa ngahulag sadayana patih teu tiasa ngahulag sadayana masihan saran teu ditarima keukeuh eta raja teh palai kaleuweung ngadon moro berarti kedah nyiapkeun nu bagian manggul gagaduhan eta raja caritana teh pring we init ye singkatna carita init ti karaton ti mimiti turun oge eta teh jadi siapkeun patih dina huluna patih teh ngecik dina huluna kira-kira siap berangkat karek patihnya siap berangkat baris ngopring mimiti mah jalan teh lempung ngan geus asup kaleuweung remet loba pungkal pengkolna otomatis pan pati nu gogorowokan munayana naon teh kejadian ye nya kejadian eta da meureun nu ngaran leuweung remet atuh tetangkalan naon aya di dinya teu kahaja badega teh eta gagaduhan raja teh huluna eta hulu gagaduhan raja ngagesruk kana cucuk salak da pas datang kadinya remet pisan ku tangkal salak ngagesruk eta mah raja langsung ngajerowok patih naon ieu peuris karasa ceryo kana hulu peuris cuk raja teh ngajerowok pan patih dihareup dina hulu teh patih mariksa naon eta cenah ieu cenah Kanjeng Patih ngagesruk kana cucuk salak si hati-hati itu cenah patih ngajerowok ka raja punten Kangjeng Raja ieu ngagesruk kana cucuk salak cenah Kangjeng Raja cenah itu jerowok deui teh raja kana cucuk salak pengkolkeun atuh patih cenah pring mengkol katuhu aku tong kabayang teh nya ngapring mengkol katuh pring di katuhu mun tadi remet ku tangkal salak nu belah hareup mah remet ku tangkal cangkring sarua pan cangkring cercukan hungku teu kahaja eta paad badega ge da sidik remet ku tangkal cangkring carucuk hungku gesruk atuh hulu gagaduhan raja teh ngagesruk kana cucuk cangkring corowok deui eta raja ieu naon geus perih deui wae naon ieu geus perih deui wae patih duh punten Kanjeng Patih cenah ieu cucuk cangkring jerowok patih teh ngajerowok ka raja punten Kangjeng Raja ieu ngagesruk cenah kana cucuk cangkring yo raja eta patih kana cucuk cangkring pengkolkeun atuh patih perih atuh hayo pengkolkeun pengkol deui ka kenco pring kecipta ngagotong ngabring-abringan rek kaleuweung teh geus perjalanan sakitu jauhna parang we mun tadi mah cucuk salak cucuk cangkring kagesruk si badega nu panghareupna bari jeung patih teh geus ngarasa capek duh kumaha mun istirahat heula cenah badeganya si badega ge atoh diajak istirahat ku patih teh nya cer Kanjeng Patih lah ning reureuh heula instruksikeun ni Kangjeng Raja supados rireun heula da raja mah sirik ditandu upanya ini teh dina jampana gitu digotong eta mah nya geus kitu teh puta patih ulah treret ka kenca ka katuhu da si badega ieu kumaha cenah Patih Kangjeng Patih pami ieu dikamanakeun atuh cenah upama urang bade istirahat mah simpenna di mana milih simpen di handap cenah ieu hulu teh bisa digembrong sireup
Aduh, alah ampun. Aduh, pemi sembarangan nyimpen cenah. Bisa digemrong sireum. Kira-kira cenah. Ini itu patih teh ngareret di deket eta pangeureunnan aya muning. Nu keur cicing eta keur nyatuan di dinya keur nyatuan jukut mah di dinya. Wah, cek patih ada ide. Wah, ide cemerlang. Padahal isna teh asupkeun itu kana bujur muning. Eta hulu gagaduhan raja ku patih dipiwarang dilebetkeun kana hulu kana bujur muning. Aduh ampun patih kasih namung capek tah. Langsung nurut pada teh geblus eta. Gagaduhan raja teh huluna diasupkeun kana bujur muning. Si eta raja langsung ngajarowok deui, reuwas patih langsung. Aduh reuwas patih. Kareuwas patih sieun manehna dicarekan nya. Pan instruksi Kangjeng Raja can sira teu lah. Situ teh cerowok raja. Patih, ieu naon can ieu? Haneut-haneut ke ieu, haneut teh. Ieu mah beda, haneut. Ngajarowokna beda jeung jiga keur ngagesrukan cucuk salak. Jeung cucuk cangkring teh ieu mah haneut. Cek raja teh. Punten Kangjeng Raja. Nyata ieu teh cenah di kana bujur muning cenah Kangjeng Raja cenah. Teh mah raja. Bujur muning patih. Tong kagok atuh patih. Bebaskeun atuh patih. Terus cenah patih. Bebaskeun cing jero patih cenah haneut cenah gitu. Aduh ampun. Kana bujur muning. Titah diteruskeun aduh ampun eta raja. Istirahat teh. Bujur muning. Haneut bebaskeun patih cing jero. Teruskeun. Ampun. Aduh. Tak gitu para wargi sadayana dongeng ti Mang Ujang dina dinten ajeuna. Dongeng Sunda mah kitu geuningnya. Cawokah. Dongeng ini teh cawokah. Hapunten anu kasuhun. Samuga wis kalepatan sareng kakiranganana. Hatur nuhun tina paratosanana. Urang tepang deui sina sanes waktos. Serta can mungkas carita. Ieu dongeng ulah hilap di like, comment, share dan subscribe Cuidar channel. Sakitu kabeh atur. Tur nuhun. Sampurasun.